Tong poho subscribe, like, share and comment. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya naik dulu nanti luhur. Lila masih ngomong sakudung kemana heula? Bener. Dia mah saya orang Sunda mah euy. minum lah kopi tadi. Join. Lu enak mah pan keueunan naon ya? Kumaha. Ya bener. Kumaha. Motor urang ayeuna dirampok pan nih. Bukan naik neangan guru teh lain. Kumaha tah? Aya. Guru urang mah teh nyaho. Teh si Amang boga kenalan teh. Nu sakti mandraguna. Kaget meureun. Ulah seri-seri urang teh nyeri keneh HP urang teh. Urang aya. Geus nelepon babaturan. Aya cenah. Di daerah seberang ditu urang teh kudu nyebrang heula cenah. Aya guru saktri mandraguna pernah mah ngalungit oge di harita kene nyonyo di alpa kebalannya. Kumaha ari dijadikeun emang geus kepalang basa urang lain dendam ieu urang nuntut ilmu terus ebe nyadarkeun maranehna ulah kos kitu deui. Ieu lah ayo. Macam mah di ditu teh aya anak buahna muridna hobina teh ngan ngarit we cenah. Urang teangan eta we urang minta jalan kadinya nya. Ayo siap lah. Ya, kitu we yuk. Ayo nawe langsung. Ayo berangkat ke Bekel atuh mau timal. mau. Yuk ah. Doa heula yuk, bismillah heula atuh bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkat ayeuna sok tungguan heula di dieu urang nyokot tas lah heuh. Moal timbal teh anu bieu. Aduh, yang jauh kieu kan kapanggih kene. Mana me kesangan itu deh. Panas hidung kesang oge. Beneran nyaho teh si Mang. Urang usaha lah intina mah aya mah neangan sok ngarit eta kan kuncina. Udah lama Mang telepon Mang. Sok saha. Halo. Ke di jalan. Heh. Oh, Dunia siap. ieu wae ieu mah. Ayo, Assalamualaikum. Aya we goda teh. Lah, Mang, hampura urang mau sewa, Mang. Mewah kene. Wae. Kita orang janjian, ke orang nyusul. Kumaha, Mang? Apal moal kira-kirana? Insyaallah apal, Mang. Dunia wae. Kumaha? Lanjut. Terserah manehna. Ngamut. Kumaha ieu? Joget deula guys, joget deula. Ulah kitu tuh, Mang. Joget deula. Udah. Janjian benernya. Janjian. Kurang ditungguan di Parapatan Hareup. Apal tuh? Anu arek asup tadi. Arek asup pautan. Siap. Bener ya? Kare di jalan. Emang tiara, Bang. Ayo. Salam. Siap. Main naon kitu Bung ditincak. Tapi manehna Kurang heula timbangannya. gaskeun dah. Jauh deh. Sabar we. Ieu pikiran orang mikiran si Ardi apalin mah. Aduh. Mudah-mudahan apalin. Tak sugannya. Gimana kan sok. Iya. Tak mulanya. Tanya. Oke. Ini tuh baca saja. Paslah. Mang punten, Mangga. bade tumaros. Non, Mang. Asa wow, asa pernah kapangi. Kela. Mana? Bahang dia harap. Basa kene. Ambu bahang diharap mah di tukang we. Oh ya, masa. Iya. Dah. Sok mangga
Iya si Amang anu pernah naik ojek teh nya ka abdi. Oh iya. Anu paling ditutel sih enggak? Nya. Ada tukang ojek da. Nya anu can mayar teh nih anu nangkep teh. Oh enggak. Nya. Nya Hilap da. kapungkur mah pan si Akang teh dumbbell ti lessing teh cenah. Nya, mohon. Nih ngored anu Akang ge kebon. Kamar kami teh dipecat di lesing. Jadi kieu gawena ngored. Oh, dipecat. Terus Dipecat bosna cager bosna. Teuing bosna ka mana? Teu nyaho. Kesempot. Sempet. Aduh, Bade ka mana? bade naros. Naros ka saha? Kapungkur pan saurna di dieu teh aya guru silat. Mohon. Terang teh si Akang. Guru silat. Namina teh mun teu salah mah Wahaji apa Pak Haji? Wahaji. Oh, eta ai Wahaji eta teh sok tapa di pal ditu di mana? Aduh, Jauh teh Kang. lumayan sih. Paling lah sekitar sajaman lah. Alhamdulillah mah saja aman. 1 jam. Oh, 1 jam. Tapi sehat sih aman sih. Alhamdulillah sehat. biasa ngajajak teh ka ditu. Wani piro? Mau urang ge Biasa teh. itu. Biasa. Tak mangga. Biasa dijajabkeun ayo. Jajapun ka hareup doang pastina ieu mah. Teu ka lokasina lah. Ayo lah. Yuk. Aduh, Ayo. nikah beneran. Sepatu bola. Langsung serikeun. Ya hampura. Urang teh ieu kan gored, urang teh. Hampura. Ieu sawah geus duh jukutna geus paranjang. Emang nu saha ieu? Nu abdi. Orang kaya. Lima kieu we sorangan ah. Ngoredna. Celana sekarang hejo. Sepatu Pasar wajeng jukut ngored abdi sarua. Sirako supa. Ayo, Pak. Hilap. Nah. Hampura teh tiasa ngajajabkeun Hanya. Tadi bisa cenah. Soalnya saya janji Gua ngabubunga heula batur gra. kudu beres ayeuna. Nya sih emang Tapi ieu mah di kumaha kudukeun jalana ka pol ditu teh ka guru silat. Kumaha? kumaha jalanna? Ka dieu ke aya pas pertigaan pokoknya. Heeh. Lurus we, lurus tah. Lurusna ka mana pan pertigaan? Lurus. Padahal lurus. di dieu kumaha? Aya nu ka kanan, ka kiri tah eta jalan nu arek ka lokasi lurus we lurus. Tengah cepetnya. Terus Engke ditu aya nu tapa tah eta guruna anu deket cai tah eta guru silatna. kertapa dicai. Nya eta di dinya. Sakti berarti tapana cai. Nah batuana cai. Nah eta pokona malah. Deket cai. Nah, deket cai pokona dia. Oh gitu. Nyatunya. Bisa Ya, itu. ya bias. Jalanna ka dieu kan ya ka dieu. Tadinya jalanna. Tunuhun nya Ampura hampura deh. Kaganggu nya. Ampura Bias lah. Yuk, mangga. Ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Disalamat di jalan. Amin. Mas Yun, buat si Ardi tadi datang. Oh, jelema eta mah gawe keur mana? Ini nungguan sekali lila can datang wae. 3 kali 24 jam nungguan mana segan. Geus sareng urang duaan we heuh. Manehan tarima jadi we dah. Ieu mantep tapi Bang tepatnya. Adanya tuh. Aing itu teh lain. Cai nang sadanya heuh guru. Pan ecek tadi anu ngorede. Heeh, bener. Dek dicai tapakna sugan anu geus deukeut teh. Kos nama lah. Ayo, Kos sambelah handapnya. kita telusuri. Semangat aing mah. Panggi. Batuan. Turun. Gaskeun. Di gunung lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra bersama teman bertualang. Bagaimana? Yang geus jauh kieu ieu. Itu aya tongo eta longo. Naon itu? Burung. Itu siga nama. Ayo lompat.
Nih, oh, Mana teh? tadi di dinya. Ye. Ini bisa ngaleungit. Yo, dalam mati kok ditagih lesi kalau gitu aja. Tangan lihat coba tangan. Mau mungkin kan orang mungkin ningali, didinya ningali kan? Ningali. Oh, tapi nanya. Mana teh? Aneh. Ngalungit. Ngalungit bener, serius ngalungit. Aneh, iya piraku kudu leungit deui. Itu aneh kayak dirinya. Ada di situ. Kan tuh. Alah. Bantuan iya aing labuh oge. Serius ieu. Jauh mah kurang semangat teh. Tuh, si Amang itu meureunaan. Anu kurang teh angan teh. Terus tongo. Sampeurkeun. Bajina kanda. Sampeurkeun. Ayo. Gitu ya. Sampai Gusti. Loh, gede hutangna jelema teh kos ditagih lesi ngangit wae, urang teh da arek buru gitu. Coba ya Allah, bantuan yuk. Capek urang teh. Ayo. Ya saya berarti ada nama Allah kita ngijinannya. Kurang balik we nya. Ayo. Iya mah benar-benar orang capek iya mah. Yuk balik lah. Hai, itu kurang mau balik nih. Impossible! Pak. Pak. Haji. Haji. Pak. 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 Ah. Bah. Ah. Itu pas ubung kan jelema teh. Coba tinggal di belah ditu. Ah. Bah. Bah. Pakai headset. Pantesan. Mereka coba. Tengke. Lagi nangis. Aku suka Boringo yang ramah muda. Mama muda alhamdulillah astagfirullahaladzim. Tegat. Bah. Asaan nih. Dah orang makan teh. Mereka marah mana? Tadi maneh di luarnya. Arek berguru kakau lah. Bela diri, usabah kotoran dicokot. Bener pisan ini. Coba kabah maneh. Abah. Ini abah, ini abah bisa terang. Lupa senset. Hampura abah. Tuh HP-an bae setna. Ngawadul dia mah. Ini tapi lagu nam nih mamah muda. Oh, kira. Oh, ini naon sih? Oh. Jadi enak nih berguru. Nya bah, abdi teh disiksa wae, dibully wae. Da abdi teh bisa nanaon. Itu anu jadi pikiran. Ini abahnya. Oh iya aya tiluan jadi duaan. Itu apa? Kira Abah Wali. Wali anu nyanyi. Wali kelas. Oh. Itu apa di dia mah? Eta bisa kelan di dia. Terus bajuna Oh iya, wali. Pokoknya aku di dia mah. itu baralapis. Pas Bandung. Kumaha tuh bah? Abdi ditarima teu duaan heula ieu. Tapi boga syarat lamun hayang bisa bela diri kudu nuturkeun Abah. Siap. Siap. Siap bah kumaha wae carana. Siap, yang Siap. penting abdi embung diinjek-injek deui jeung hayang nyadarkeun preman tilu anu geus nyokot motor abdi. Bagus dan itu. Namun arek ikut mah tuturkeun Abah. Ya, Ya Abah yuk. Da syaratna nuturkeun nih. lain nuturkeun kula. Nuturkeun jurus kaula ke ilmuna. Tukuna tapi kurus. Benar bau sih. Leungit deui gua. Itu diajarkeun pan urang ngaleungit tapi mah ngaleungit wae. Capek urang. Berarti mah naik angkot-angkot acan ngaleungit we. Bandung geus capek urang.
Kumaha ieu? Mana kau khawatir? Itu naon cek abah. Lamun lurus, lamun belok, lamun mentok, terus ini berarti. Ya dah. Ayeuna kumaha dah? Ada lurus. Hitut. Encan mas. Oh, deui ieu deui. Akhiri. Jauh bae ih. Kakili. Raga. Iya dedengan mana? Kadenge deui. Dia. Kadenge tuh dia. Tengah deh, tapi Terus didinya. dah ayo. Kelak. Pan urang tadi di dia. Naik we di wadulan saya mah. Bener. Yuk lah, capek urang mah ieu mah. Eta mah sudah kan bisa ngalungit. Kieu arek guru teh. Ukur sejauh-jauh tadi tuh kan di dia kene marek naon. Itu sing geus carang. Ieu suku. Beukeun ta guru. Ratu bisa. Neh ayeuna mah da. Punya utang Pak. Gaya. Mungkin abahnya. Itu bang. Abah tapi Arek belajar mah atau ngomongkeun batur teu meunang. Jadi diterima ya Abi. Diterima lamun nuturkeun abah. Arek ayeuna langsung. Siap Pak. Siap. Habis serius siap. Lamun siap tuturkeun gerakan abah naon nu digerakkeun ku abah. Siap. Sok ayeuna mah ayeuna misi hayang baraburu copot manten motorna ku didinya dan ngojek deui. Ya. Sok. Udah. Apa lagi ya? Udah. Wah, sok mah. Bagus aja. Batong alung itunya capek, Bah. Di mana? Abdi di mana? Iya. Di dia bae, geus, di dia bae, geus. Enggak. Awas geus heula tasna. Tutupkeun naon cek abahnya. Buka kenal lah. Kumaha? Iya. Lain, mata lain beong, Kumaha atuh bejaan? Kedeu. Teu sabar di dia mah. Kayaknya abah teh wali bisik-bisik atuh abah. Nyampura, Bang. Siap. Siap. Tutupkeun naon cek abah gerakeun ya. Siap. Tuturkeun. Hanya Aku nak ilmu mah. Iya, Bang. Ya, betul. Ya, maaf. Iya. Sok, sekali deui. Tuturkeun. Abah cek kituan Ya. Siap. Siap. Tuh, tuturkeun abah. Ieu ilmu anu pertama ieu. Puter. Tukang ki. Bah nih tukang ki ya, Bah. Malik, geus Malik deui Malik. Wih, bisa ilmu nah bener tadi ngalir ka ditu enak dia deui. Oh, udah muter. Jurus kedua. Ya, siap. Siap. Kuda. Ya. Kuda. Itu kenapa? Oh no. Ikut. Bagus. Sakit itu cukup. Kita duka dua. Iya kan, Bah. Iya. Bari iman lah dadol. Terus Katilu. Dulu. Ku abah di beret tilu jurus doanya insya Allah kita bisa ngeleh si preman eta. Si preman pan. Preman. Bang. Wah, anu make topi, aya hiji make topi. Oh, takut Armageddon. Geus ya. Oke, terus. Nu katilu terakhir. Siap, Bah.
Lanjut dia cai. Maksud coba kayak mau bah. Perasaan beda tuh. Hanya siapa di mana yang penting abdi jadi tiasa silat. Arek nyadarkeun tilu preman eta jeung nyokot motor abdi nu can kasak. Lamun arek nuturkeun abah menang ilmu abah sok loba ngalawan ya. Siap bah. Nya hoyeuh pece abah. Naon, Bah? Sakti ieu ge. Yo saya pakai cai. Ayo, Cai boro. cai mana? Cai. Eta cai. Tempat abah tapa. Ke baju tong bah. Pakai bisa ieu, bisa nempo. Lain. Lah, Bro, jurus terakhir. isinya ada isi Bah, bisaan. Sakti. Galak dia. Ya, ke tengah. Lah na batu kos abah, na cai. Tengah. Abah mau. An bebenangan mau jurus terakhir ya. Kenapa? Innallaha wa lain rek cuma. Oh ya, siap. Sudah, jurus terakhir kudu bisa wudu. Wuduna nu bener, soalnya eta inti dina arek salat, lamun salat teh bener, lamun wudu teh bener. Salat itu bener. Sok ana wudu. Serang-serangan apa bareng? Langsung bareng duaan dilatih urasi. Dah. Jadi intinya jika lamun arek kalau si preman eta kudu boga wudu. Insya Allah di mana orang boga wudu, itu Allah dibantuan. Amin. Contoh, coba pun solawat, somai, taruhan dek lapan. Ya solawat jeung urang keur kaayaan boga wudu. Bulan genitna. Ada kumaha menang ilmu kan nonton TV wae di dia mah. Nah, apa bukan orang mana. Terus yang begitu, kayak ini tadi ilmu anu kitu tah, heuh. Kedua kitu. Tapi lu wudu. Jadi sok salawat. Itu salatnya. Bos, anak abah kalau gitu lah. Kata segitu ti abah. Poho, doakeun ya, Bah. Insyaallah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Leseuh. Ya, dah. Tadi poho ieu. Aduh, can kada angkene timbul teh ti isu kamari. Saminggu pasti yang buru bisa nya enak mah istina. Duh, kan dipake redang. Nongol tiris. Ya. Oh. Dok, ini mengira didinya tap doki geser dan dok kata dia. Awas ya, awas, ingat awas gak hilang. Gas, gue habis ya, kasih siela, Siana kasih siela. Kasih si, yang batu sisi. Icingnya mengira icingnya. Tadi dia icing. Ya mantap. Sok. Kita didinya langsung aja. Langsung aja. Gerak mengira.